Bismillahirrahmanirrahim. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa. Dideuleukeun lagu Kangjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun lagu Kangjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat ceknya ieu. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki ceurik. Dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain malah gani hebat biasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mah mauni ngan segala rupa kejadian teh Gusti. Kejadian-kejadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti, sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi Kangjeng menjadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres sih, beres sih. Aju kieu ya. Engkau ku peluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Datangan ku Kangjeng Musa. Sakumaha kabebene sia. Jangan aku itu mata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh, Masya Allah. Senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh, kita mah bos gitu mata maka kabobol. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deukeut ka aing poho nyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantap boga perasaan aku deui aing teh dipeluk ku nyana, aing teh dikecup ku nyana, aing teh dibelai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok diharua. Eta Gusti bahasana. Iya jelema bodoh mah kae. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana aku ka aing, nyana ibadah ka aing. Ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Nu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang diputing mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya oka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu sali sholat tahajud Allahu Akbar Allahu Akbar hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teu bagus eta, emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kieu aing geus ngalem ka sia. Nu mantak aki-aki mah hudang ti tinggi, leuleuh jam jekna jam 2 ngel kene amat be. Ieu lamun lain kieu aing mah teu hudang kieu nyana
bari ngomong di jero hatena deh iki Gusti Allah tah Gusti Allah angga ya jadi bare bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorengan nu sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jengki reus deui eta geus ganjaranna gede jasa ganjaranna gede jasa tah aki ge kudu tahajud aki mah kitu bae menang 5 bulan nyala ge boga perasaan oplo amat aing hudang seru maning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos kitu eta hebat jaga jagi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti penting barang geus kolot ku ari mah gedeng-gedeng ki ya hudang di penting teh jam 1 hudang jeung 2 hudang jeung 3 hudang mikirannya naja nu sok hudang di penting mah rasul jadi sok hudang di penting mah nabi jadi sok hudang di penting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolong tak kita karena hudang doang jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kurang telepon aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat dan di blon-blon pemainnya jadi sekolah tah teh ieu carekan kangen Nabi Musa antap kan eta hamba aing kami sana sakitu antap geus deukeut aing oh cak kangen Nabi Musa horenganan di deketan ka Allah masa kumaha kadar dina do penting manemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agur ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter pinter aya di aing segala rupa aya aing beuh bisa anu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter endos aya di aing enggak abdi aing mah pinter biasa dicaritakeun naon coba alam aing mah nya dicaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah dicaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho deui dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang nu salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos teh loba pinter Gusti nu pinter mah dipenting teh hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah dipenting teruk maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos pinter itu pinter tapi kos bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalametkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti teh Gusti di jalan mana men ka jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco mun bodoh mah ngaco tuh atuh bodoh mah keur ngaco tetep abdi deuk lumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha tarangsana kumaha meureun atuh bodoh kan ngomong lagi itu kan yang bodoh mah tetep abdi mah kajen ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajen ku kumaha abdi mah we di belembong kajen ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga kajen ku kumaha jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae tang ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem atuh geus kitu daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los ye oh gitu deh ditimbang sih ulah ditimbang abdi mah tuh
Jakarasa amal abdi mah teu bara ragus. Teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran. Geus teu kudu ditimbang abdi mah. Dia salat abdi jore, puasa abdi jore, zakat abdi jore segala rubangan abdi mah muga neraka sakitu doang. Geus sakitu abdi mah kajen gugum mah embung bae, kokojotan abdi kajen gugum mah ge. Sida kokojotan kumaha? Henteu kokojotan kajen gugum mah ge. Eueuh tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti. Sisi. Tak jangan meureun bapak kolotnya anak. Kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok situ. Tak eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada nu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa. Jadi nu bodoh mah indah jasa. Ih di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna. Yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka surga. Nu teu wau jeung judi eta ngan bodoh ngaranna. Ka surga. Nu teu wau jeung mabok eta ngan bodoh ngaranna. Eta ka surga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit jangan ngasieun geus teu kabayar bodoh kan ngaranna. Eta bakalna. Ka surga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit dah jahanam. Mending bodoh teu mah situ sia emang teu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga teu salamet surga. Heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal KTP bae embung aing besi ka henteu cocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga. Heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya ditu buang aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu anu salat duha ku husu bae kajen aing mah teu husu gen penting tarang ngideung we geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat kudu langsung ditimbang-timbang deui tarang deui tah teu ada le sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga ieu mah kumaha dongeng ka tadi nu ngadoa ka Gusti umat kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antapkan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong nantep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus parah adapun ge di ka neraka geus sakedeung lah tak ingin cara kos gitu gedong sebel atuh geus gerahin ka surga haju ka neraka. Nah ieu kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana masa urang ngadoa paja mentak ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik kieu yang lama turun deui sugan teh mah korban hatina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka tadina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik ngadoakeun teh kubuar ada teh kiai malik dilaknat cadak atuh ngadoa mah kudu salamat ulah baca kanjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye ngariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah teu bisa adian hadiah make urang ye Fatihah ka hiji jangaran saya ayo kadengan jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah ka dua Bakar Al-Fatihah beres emang kumaha sakitu-kitu kene tangan diarabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres dolin
Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun jeung nu hari men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Cak nu milum mandi ieu. Daripada itu ngenyeng ngangkat deui turun ngangkat deui turun. Ieu lah geus kieu itu lah diondang kurang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Geus ngariung teh mang diondang ngariung teh mimpin. Aing mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, urang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk jarah bae menta anteur jarah teu bisa babacan. Ya Allah, ya Rabbi. Jarang tuh bisa ilah hadarat-hadaratan. Kudu hadarat amat. Sia cicing di dinya. Hai, ahli kubur, aing datang ya guys ya. Fatihah. Beres eta. Ngan ulah gandeng. Pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta. Sarua kitu-kitu keneh. Kitu-kitu keneh kudu dibejakeun mah kitu-kitu keneh. Tapi jangan itu diarabkeun doang gila hadarati. Ila arwahi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimin. Eta mah diarabkeun. Make bahasa urang teh. Abah, ulah datang ye. Atuh sarua nya Kangjeng Nabi kan jidakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu. Eta mah bahasa Arab. Jidakum zairin abdi datang zarah ya. Sarua bae, bah, ulah datang zarah ya ka abah ye. Hayang naon sia. Udah jadi dukun jadi itu. Tapi bener ya masalah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ka bangsa ulama ka wali beuh di jauh keneh. Wali geus kieu bae, Pak. Wah, Junaid tuh. Anyawan gua itu datang. Geus. Kulantaran boga keyakinan si bodoh ieu wali mah teu maot, geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan mun wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babatur yakin dadah ini dadah ka wali mun dia kadeuleu aing mah pokona geus kieu bae. Pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye. Datang nanya Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah saya Masya Allah. Geus bae saya datang ka urang neangan muzawir hanap. Muzawir yang dibayar mah teu ikhlas. Teu nyambung sarua bae. Neuh, cak muzawir dasar sia mah pelit ieu. Tong ribut urang di muzawir. Nah ieu sakali deui. Saya dua contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa na. Nu carekan gugus antapkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jamburak wae cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng mah lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya eukeur kieu aju disalahkeun mah nganyana gatung ke moal daek ngadoa deui teu ku pangeran. Ye ulang ke mun keur ngaji bejahan raja jin raja setan nyana teh ceurik langsung berat sujud. Eta setan-setan iblis-iblis kuntilanak bangsa kamangmang bomonon daratang ka rajana tuan raja kunaon ieu poe ieu ko ngalenges ceurik kos sujud kos mataan biasa nama jalain kieu biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakan supaya marabok tuh dikupak disita supaya jalanina tuh di mana tuh di Jati di mana tara tuh pada tisia nyaho sia nelayan pada tisia ini jatuh nyaho ngisinkeun di Jati nelayan di Tangerang naon karang-karana tuh, saya jauh dari wae, heran aing mah. Udah enggak rajin nyawa kanu kitu. Heran aing mah. Masya Allah.
di Jakarta teh naon karepun nyahoon deh aduh ampun aya bahan bebarengan di gaji pendingnya na ya ya Allah ya Karim tah ceri gudang sadariya teh nyaho cek iblis kunaon Tuan Raja aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku hari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mah engke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka teh terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing mah iman ka Gusti Allah maca 2 kalimat syahadat cara di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan padon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka inget syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis iblis bagi galengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata nate getih iblis teh ku hayang diterima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail datang kembali ke kaita iblis weh aja mengkonon dia aduh tas dibau kajian kukuan disengserikan ke seluruh malaikat iblis cujung ke lantai disengserikan ditonton tak eta engke ieu maka karak pamenta anzirni ila yaumi yub'atsu abdi siap turun di sorga tapi abdi tangguhkeun datang ka kehidupan kadua cek Gusti Allah innaka minal munzarin dipanjangkeun umur sia datang ka kehidupan pertama tadat sia milu pae cek Gusti Allah qala fa bima waitani la aqaudanna siratal mustaqim cek iblis teh nu mantak kulah hayang ditangguhkeun datang kang ke deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka ngan ai kudu gegelencengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya nu mantak abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkeun Tuhan ka abdi ku sadume abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samat kan aya cak iblis la aqaudanna siratal mustaqim abdi niscaya yakin pasti bakal ciri di jalan-jalan lurus anu menuju ka Gusti di jalan-jalan Islam anu bakal nyampaikeun ka surga bakal kapari jeung Gusti abdi di dinya dekari sing jeung anak buah abdi sumpahna model kitu iblis oh cek Gusti Allah kumaha maneh ya Allah ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم cek iblis teh kaulah teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam supaya ulah cicing teguh di agama Islam kaulah bakal ngadatangan ke anak-anak Adam teh tanggung mimba ini aidi
kedua wa min khalfihim tukang tilu wan aimanihim satu obat wan sawaib dikenca saidana kukula dek didatang lain lalagaan iblis teh pokokna mah wala tahil wa saum sakirin Tuhan ngomongin ka jelema ka manusia ka anak Adam himban ka Tuhan moal goda ku kaula ambo eta iblis lain lalaga Masya Allah numbantat iblis teh datang ka urang teh lain lalagan mimiti ti hareup kadua ti tukang nomor katilu ti katur nomor kaopat ti kenca jadi urang mah kuari di ider-ider ku panggoda iblis ja sumpahnya na la aqaudanna siratal mustaqim la aqaudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokokna mah kaula mimiti latihan lahum min baini aidihim babi teh adek datang ka hareupeun manehanana naon ta tugasnya ngagoda manusia di hareup teh subuhatul mabniyah ala tasbih dalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang ka salat yane akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nu can karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah panaing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tu agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manyanu teh kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah teh kadeuleu sia sok Allah mah leuwih nyaho aing tibatan siak Allah mah maningan anu ngawujud betuh aya Isa eta nu kadeutuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cak jara ulah sok bimbang-bimbang geus maning asup Kristen bae kebenaran di negara orang mah pemerintahan lagi jalain pemerintahan Islam mun sakira-kira diridhoan ku Allah mah pemerintahan orang jadi DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah atuh pan bagus agamana kakarakuari bae rada di tapi eta ge pan Islam keneh nu sabenerna mah ieu teu kumaha tah lamun bener mah Islam bener atau Islam teh mun bener pasti kabeh ge berjuang dan Islam kudu teu berjuang nah berarti Islam teh teu bener nu bener mah tetep Kristen geus mani ngasup Kristen kos kitu iblis lamun urang aya talos ya iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh geus ulah sok asup Kristen ulah sok Yahudi tah mah agama teu beres tah mah maning LDI turun iblis etik turun LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh anu masih kena efisien pake nu teu efisien teu pake ulah dipake jang naon Quran dibaca aya teu dipake mah tah ieu anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman nah ieu LDI goblok sia iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aja teu daek saya ka LDI teu daek aing mah tanya kos kitu mah persis turun nyana turun terus Muhammadiyah geus tuh kudu usoli segala kunut segala Allahu akbar Allah maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka sorga mah sanjan teu sorga bae salat bae ge bakal ka neraka mah teu kudu salat da sanajan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal ka neraka mah nyana kiai ge ka neraka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia hai bakal kasar geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu kudu salat cara di perumahan loba ku anu zikir teu kudu salat capek cara salat mah mending zikir dalilna wala zikrullahi akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese capek segala sok kudu subuh puyeng
ya ada iblis lamun kurang kadeuleu iblis siapa dikakam siapa mun kadeuleu kurang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu ewe cak iblis jadi mah gagah Pak tapi tetep bae urang can gelut mah pancan ngeunaheun bener teh can gelut baca ngeunaheun aing gelut jeung sia ieu kurang nyana iblis ngadengekeun jeung tak uci ngomongkeun aing aduh iyalah jadikah hiji iblis summala'atiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat nah agama digusar digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum siratal mustaqim ai datang tahu soal agama dan disalilukan ku aing si agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup kitu Hindu Buddha belah dieuna deui wah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teu eureun mangkaning terus bae nya nama teu eureun sing hade jang diri urang mantak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mantak minimal mantak salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ieu datang wah kira-kira la atiyannahum min baini aidi diharap soal agama soal hukum-hukum nyana kiuci haramkeun kredit angel sia kaboga atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna sia bisa silaturahim sia bisa ziarah ka Banten ka dulur-dulur ndek dagang bisa pakai dagang ngaji poe Minggu sia bisa maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis ora sok sieun tuh deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia sia sakieu babarina dibuka di unggal negara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari basal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus sia mah emang osok ieu horeng anak buah iblis diharap jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana sia ngajual taneuh kan cak iblis di mana di Kendal berit zat bebeunangan sia aya 300 juta mah eta kan duit mah amis sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae kuarikannya sata 200 juta depositokeun eta teh hiji pengamanan nomor kedua sia bisa nyokotan taina eta sia tibungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai papan teu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang ulah pati didagekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus mendingan tuturkeun deposito di bank mana nya kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana eta mah urusan haram kitu teh cek kiai bohong bisa aing geuleuh nyaho ieu pan aing mah iblis baheula di sorga ayung ke babarengan jeung aing aja jaga bari ngerenung bae kieu di tempat sarat oge nya atuh sakeuna nu kumaha deui ieu ja duit mah lamun dipake beak balik kendaraan aja beak atuh mending di depositokeun nyana ngobrol jeung juri aja jana ngagerokeun pamajikan neng gade neng aya naon kade dieu kala dah ieu aya angin seger neng ge naon ya makanya musyawarah orang rumah tangga supaya ngararenahin kabehan atuh aya naon Kak
kira-kira lamun ieu duit kan kurang namun dipake ngabangun imam meuli kendaraan sakit cek aju beak bae bener Kak ieu lamun didepositokeun kurang tah lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti urang meunangna geus sabaraha 20% tina 200 juta sabaraha tuh langsung boboan ya tuh kan urang eta kan wudu geus ngindahin jasa geus nikmat orang nyokotan eta bae pake dahar pake nyokolakeun anak dan kadang-kadang mun kurang teh dicokotan kabeh sekaligus ke 6 bulan karek cokot bisa ngarahel heuh Kak akur tak kos kitu Kak aku ditiupan gue wis akur kan aku jol we anak nae naon mah ieu keur duaan bae ya kade ieu dia ke musyawarah ya yang setan-setan ya atuh ti jauh kene anak tujuan bae ngaran kolot mas ya lamun teu disatujuan kan ngaran lagi kolot sia lamun kolot hajungnya ngajang hilek ka sia-sia mal ka sorga geus teh mah urusan kolot sia mah geus satuju bade kumaha teh kumaha satungtung kolot aya kana sia mah satuju bae nya oke guys datang naon emang mah ya ka dieu sia diuk dinya mana adi siap itu aya gorokeun ka dieu sarua ditiupan ban ye abah siapan boga atas esa babagi jeung urang kabehan aya 200 juta deui jadi duit mah di kumaha-kumaha gebeak ieu mah depositokeun mah geus dicokot bungana bukan atuh ai emak satuju mah jeung abah kula mah sapira anak itu anak mah deuk kumaha teh daya teu upaya geus kula mah pokona mah asal menang ridho abah bae jeung emak geus kan gitu cak iblis teh eta anak nomor 1 eta hebat eta kos kitu eta bu tah mah menang hidayah teh mana sial iblis setuju diteun cokotan bae bungana masyaallah teu pernah ngadengekeun ka kiai teu pernah ngadengeng geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun ieu mina idihim ye heuduh ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagan terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup masyaallah wa min khalfihim nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpahna la qaudan lahum siratal mustaqim datang tiara tukang iblis teh ieu tukang mah kapan nunggeus kuari kapan ieu tukang wareup akhirat berarti tukang mah dunia berarti nyanina nya manehanana ngagoda urusan dunia mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan mumpung aya kesempatan digawe di pabrik eta kan sia lamun pulang teh sok aya besi tah lumayan itu tuh mun kanyahoan atuh sia kerjasama sorangan bae mah tuh beres kerjasama sia jeung babaturan sia opatan lah itu satpam mah tempel musia tuh mulai nu terapi ai urang musyawarah mah tapi musyawarah lobby ayo geus mumpung di pabrikan sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling ge 12 tahun 15 tahun eureun sia geus satu gaji sia kan saeutik tapi lamun aya kos kituan mah eta mah pan haram carita haram eta mah santri Ustad, kiai, eta cerita haram. Ayo udah di pabrik geus haram. Bener duit bae. Oh, bersin teh hayang teh budak teh. Nya itu sok mulai towe babaturanana. Jepri. Orang kan geus dia jeung tahun senang kaboganya kumaha tapi sih ngumpulkan babarengan bae atuh masalahnya yang ada dua deui yuk ai kumaha satpam urang sapira tiluan dong bere rokok mun menang ke polisi
polisi nah nu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah anak sarua ka aing sok nantang buang bensin segala naon geus bala mah nyanat di tangga jaga emang daekeun polisi emang polisi zaman baheula polisi gua ribet pamalingan kabeh geus hayu kerja sama eta iblis teh kos kitu ya mumpung digawe kuari jadi bupati mumpung jadi gubernur mumpung jadi presiden dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa nu boga eta mah di zaman Pak Harto dikondisikan 1 juta malah kabelah di nama 2 juta terkumpul sekian triliun aju ngumpul batur mendeknya galanya anu lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae ulah aya naon-naon pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak teh geus asalnya bae ieu babagi bae pokoknya penjatan rakyat ayo geus mampang hari teh cenah Freeport atuh gagajeun urang Amerika geja lah rakyat budget nyawana naon ieu lain kitu lamun kieu mah dibawa dicokot aju diolah di urang aju asup pajakna ka Indonesia kan ulah ngomong kos kitu mah litik mah urusan anak geus kajian dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere geus urang ge sarua diberes kiana tah geus mangpang meungpeung bae bensin taekeun bensin setan ayo guys korupsi tiupan setan beres dimimiti nomor 1 kakak PK nage atuh kabagian bohong KPK bebeneran menya KPK bebeneran ngan atut don jeung wawan ayeuna sejenah teu ditararangkepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana mun masih kene KPK beuki dahar pasti nya ge sarua bae kok ngan atut doang jeung wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya mah kok anu ditangkep teh ti Golkar kok nu ditangkep teh ti Demokrat kok PDI ditangkep hiji-hiji acan sih berarti kan aya unsur di jerona emang aing teh nyaap teh mulai ke arah politik ya panas juring ge siapa teh jawanan naon atut wawan atut adalah dipuhuna atuh ti Demokrat si eta di PKB si eta di Petilu si eta lantaran eta lah nu bakal ngadukung ka ditu aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada kok bisa kos gitu sih KPK model mana ya kos gitu pas gitulah nah, mulai tah berarti orang anu lompat ka ditu kok ditangkap nu anu permainan kabeh itu lepas di permainan tuh ayo mangpang datang ka camat datang ka lurah di kelurahan aya uang naon garah menyaing kena baik siang ngomong atuh aduh kudu dajang jembatan jang gorong-gorong jangan ulah tilap terus kos du moal paeh iblis mulai eta carita maling eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu alalecreug komo organisasi nu lain mah kemudian kuari perorangan anak keluar ti masjid asup maka sendal jepit keluar maka sendal kulit lah sarua tekna ieu cek jenna teh eta kan iblis dunia wa min khalfihim ta ieu bisikan iblis itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid asana gede kajian kumaha ge
siap penting didinya nyalimpet bantah kunaon siapkan obeng siapkan mangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh kan masyarakat di dia itu ge duit masyarakat dia lah tuh masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat kalau dalil nggak dari demokrasi kan kos gitu itu sih ke bagian masyarakat itu nggak cocok tuh masalah ya seperti gue hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan kanyawan ku batur didinya kayak geus tetep penting ulah didinya buka keluar kayak geus beres asup gede ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyieun babari lah ku ari mah geus eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah teu nya betul mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus tek cokot bawa asup gede kadinya orang DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung asli nama urang Pasar Kemis geus macam-macam geus bisikan setan teh kuari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sedekah nyana geus sugih kuari boti pemerintahan bo usahawan bo tani bo bisnis dan lain sebagainya di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT titangider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Waalaikumsalam cak iblis ya susah sia sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil ku ari aya nu minta sirakah deui asana susah sia kajen ku kumaha ge ulah kajen ku kumaha geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae ke sugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui ke sugan minggu hareup deui kalau mendatang mereka sudah minggu hareup deui kayak galedek datang geus ya setan bisa aja pas bulan Ramadan dek zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah macak iblis teh aja aya ieu ngan ai kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang nu nyangan-nyangan urang adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun komo kiaina nu hayang mah ulah didengekeun geus tah kos kitu mangke kumaha di akhirat bae hitung-hitunganna ieu misalna urang teu ngazakat atuh je salat urang bagus sugan bae kaberi ku salat gitu bae sih urang ya urang atuh puasa kosok lah atuh sepirahan ulah nguduna zakat capek nyangan duit teh capek biasa beuheur nyangan duit manya urang nu boga batur nu ngeunah pakir miskin lah bohong pakir ujianna urang lamun loba ngalulakeun zakat kok sedekah ulah kitu aja pemajikanana ka haji apa lain di kaluarkeun zakatna deuk sih ajun teh jadi teh naon ke kadeula ade diukala di dinya teh ieu ban urang kaluarkeun zakat teh 30 juta jang masyarakat misbagian bisa kieu kurang kuala mun kieu bae jadi mah duit urang atuh ngazakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh teh mah cekalan bae jatuh teu naon kumaha ka haji bae tah mah dibelikeun ka kongkorong dibelikeun ka geulang teh nya kajinya atuh teh mah tepan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis pohar aja se iblis atuh geus 10 juta kita geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah mah 10 juta ge 5 juta bae eta tah iblis pakos kitu tah masyaallah yaiduhumul faqra ngajanggikeun fakir loba sedekah loba ngazakat fakir geus ulah eta wa min khalfihim ditukang nyana urusan dunia nyana tah paling itu cokot itu hajar itu geus ulah sieun kana naon eta iblis
ketika saya kau ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang manya nu urang kudu dikeunaan ka batur batur bae urang bae eta lah iblis ieu lah summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim masyaallah limit jasa poh haram wa iblis teh deui datang ngagoda ka urang anu keur mejehna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia kene seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku jeung Allah malain kapanggih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dunya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantek cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam aroh embung ka ulama ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantek ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantek nyana konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia ad-dunya jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tukis salasan aing tolak tilu kasihan dunia teu hayang setik ketika can moal diruju deui sia ku aing mantak begitu eta kadeuleu Allah anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak mana ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh teh mah rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleuh bae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahaneng bae kunaon sih kos kebo ada wajar atas kenalan di Bandung di luhur bibirna aya hunungan tak kadeuleuh bae hudu masyaallah tah eta bisa kadeuleuh kos kitu kunaon aya tali cinta waduh tidak terhalangi oleh tol oleh gunung oleh lautan lautan yang dalam akan kuseberang gunung yang tinggi akan kudaki wah hutan yang lebat akan kuarungi kajen teuing dikerkeb ku macan ge kira-kira tau Oma Irama bobo harajas tah eta kabayang na ya ciptaan Allah kan langit ciptaan Allah katut esina bumi ciptaan Allah katut esina urang ciptaan Allah aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali sehingga karasa ayana Allah kadeuleuh perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanihim belah katu naon dia belah katu teh at-targhib tarkil makmurat nyana kieu iblis eta med jadi ke mana dek salat ke mana ke masjid dek naon berjamaah kan ngorakeun masa sih kudu berjamaah salat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di mushola aya atuh sia aya hayang khusyuk mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen kumaha ge aing sih ngan sakadar nganasehatan geus sia wah hebatnya eta iblis daripada sholat di masjid sia berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan deuleu para wali sholat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid teu nya cak iblis sorangan
Atuh mulai turun. Salat saya sorangan kan di kamar. Tuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan. Eueuh sasaha ieu. Salat sorangan bae parduna bae. Eueuh nu neuleuh nu naon teu nyahoeun sasaha mah. Pamajikan sia kitu nyaho. Geus bae salat sorangan. Bajuna ulah nu eta. Salat sorangan mah tuh Allah Maha uninga ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok. Pakai kaos rinso. Salat sorangan Allah. Cak setan deui salat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet da urang deuleu ieu. Geus sia sargep ieu. Kuari mah samping atuh siap samping abri. Sia kaos rinso. Geus cepet bae geus teu kudu atuh maninan penting masalah Allah mah uninga. Penting sholat siap ku sholat lagi kesebatnya siap urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun sholat caknya mah trial meureun. Masya Allah karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngaresep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu berjamaah geus naon setan mah kos kitu. Ayo berjamaah kan sia yang kalem bahwa sia teh berjamaah. Jadi sia mapan pemuda hebat pan, mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan. Abe jelema ngomong, deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa. Tah supaya kitu. Bener na setan. Urang daek digoda bae, urang teu daek digoda keneh bae. Moal terus bae setan mah terus bae. Masyaallah. Ini ngaon ieu deuk muludan. Aju atupan ieu ngagungkeun agama Allah. Ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang. Aya keneh rajaban, aya keneh haolan, aya keneh mas geus teu kudu kuari bae. Sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu. Geus hadir ge geus teu kudu. Sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di mushola kudu hadir. Kelas sia mah tuh kuduna di Al Istiqlal. Oh, Istiqlal. Asa da kaplangkop atau budak asuh. Kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu ngi mushola anu lah paling 100 200 pan sia mah bo atuh mantan DPR pan sia mah. Mantan DPR mah teu layak hadiran di nu kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh. Ulah nu kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos karari itu. Di ka mana sia? Jumat. Kunaon isu keneh amat. Emang wali atung ke rada beunah. Siapa kos macem-macem bae. Teu jadi digoda ku setan teu jadi. Ya Allah deuk leumpang jam 10 kuat merod deui. Pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos kitu mah. Engke bae. Geus siap. Ieu setengah jam deui. Setengah jam deui cek setan teh atuh lega keneh di masjid ge. Engke bae kurang 10. Malah nu pas azan bisa ada setan kabelah itu napas urang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang mending balik deui. Masya Allah setan at-targhib fi tarkil ma'murat sakatuhu tablah katuhu ta setan kos kitu. Mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikiran sial goblok sia setan. Cek pamajikan nganaonan tak aja aing ka setan goblok. Jaruk geus balik geus ditinju disisir geus. Geus beres kabeh. Kopi. Para ya setan. Ya Allah ya Rabbi. Pokoknya mah seluruh nu diperintahkeun dihalangan ku setan teh. Ieu katu wa an aimanihim. Dek munggah haji, ulah munggah haji. Ulah ngora keneh engke bae. Ieu pan nungguana lila, komo lila mah engke bae. Geus boga duit mah meuli nu plus bae. Kuari daftar, kuari berangkat. Henteu kudu. Lain gitu, Pak. Geus, aya sia maksa mah kudu kieu atuh niatna. Isin kata tangga batur geus dari haji siancan kudu kitu atuh.
setan nasihat blon setan. Cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza. Munggah haji angel Avanza mah Gus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipakai jang ieu tah ka Makkah direntalkeun. Meuli 3 habek rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Makkah. Keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Makkah. Atuh ngeunaheun jasa. Mending meuli mobil. Aing sia tungan sakadar ngageung bener kasih bae. Setan deuk ibadah haji ulah, deuk Jumat ulah, deuk salat ulah. Nek siri ka mana? Ngaji poe Minggu. Ka mana? Ka Cilongok. Ngaji Minggu maka Karang Bolong. Tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae. Julid. Aju kusia dibonceng make mio. Beum mantep jasa. Babaturan sia loba mending ka Karang Bolong. Tuh hajul sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyawa hotel ditu nyawa bungalow. Mantep jasa to di Cipanas di ditu. Jadi ulah disia-siakeun masa muda. Ge geus kolot mah tah mun geus kolot pantes gaje ngorakeun waktu ulah waka. Bandingan ka ditu sesenangan heula. Jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran mah urang bisa tobat geus. Asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah. Urang kuari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat. Atuh babahari geus nu mantek ulah disia-siakeun. Geus kuari mah palingan berangkat bae geus ka ditu. Pake ngaji-ngaji sagala. Caritakeun setan ke ngaji mah. Sial dah setan. Tetep kurang ngaji bae teh, emang ngaji bae. Itu los edit ngaji bae mangan cicingna di handapeun teh Lampon. Ulah ka maji sareudang. Lampon bae dinya ban loba segala atuh sate aya, uleg aya, atuh geus bae dinya. Bungkusan. Geus bae di dinya tah ngaji begitu. Pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun, ngopi geunah. Geus teu kudu mayar kopi ge geus. Pokoknya mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji Darmaji ngaranna. Aduh ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngorakeneh ulah ngaji siama pan siama pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan siama mantan pejabat tuh ngajina jeung golongan-golongan para mantan deui kiai nageh pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manuta tadina dimu ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae ieu haram itu haram ke sia haji kajen kumaha ge geus jadi kitu bae sia mangajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawalu ku gengsi dong sial teh jurig. Dek haji di halangan, dek ibadah, dek sholat di halangan, dek tahajud ga di halangan, urang dek tahajud udang. Cek setan teh kunaon ya udang, dek tahajud. Sakumaha kiai. Kiai tahajud mah. Henteu mah dek ngajajal bae suban tahajud. Capek sia isuk tunduh. Siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh ya. Ai kiai mah pan teu boga pagawean sapira jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai ai sia mah pan aktif di pasar di kantor mun isuk tunduhkeun kumaha mun pimpinan nyarekan daripada tahajud mendingan hees isuk aman gitu setan teh geus sok tahajud teh mah jang kiai jang santri nu kos kitu mah ai urang mah pagawe pake teu kudu tahajud ulah tahajud ndek ibae iman ndek 2 rakaat bae urang mun maksa tetap dihayukeun ku setan mah dihayukeun dituturkeun bae geran ih geus 2 bae 2 capek aju SD geus bila perlu teu kudu kuluk salam ya jasa setan ya Allah ya Rabb pohara jasa iyalah wa an aima
nihim ngagoda belah katuhu tarkil makmurat. Seluruh diperintah dihalang-halang, penghalang datang belah katuh. Summalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aing bakal datang ulah sambatkan aya cek iblis tiap belah kencaeun anak Adam ti kenca ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah. Seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep. Minuman. Eta mah bir bintang tahan angin. Lamun nginum bir moal asup angin. Jadi urang mah ulah leluhur haramna tapi faedah. Pokoknya bisa dicoba lain hiji lain dua. Orang Amerika mah geus ngabiasakeun ti lepas asup angin paling paeh nyana. Siang nginum bir aju naik motor teu kudu make kaos teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir ujianna sia kuat. Bir mah tahan angin. Ieu mah heulanan asal nyobaan bae. Bener jadi kamang paatanana. Adapun teu mun ngeunah tuh teruskeun mun teu ngeunah tuh ulah ieu mah sakadar nyaho bae. Ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha. Ortodok. Kan ngaranna ge bergaul. Seetik lah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah bismillah tuh. Banyak minum bir bismillah siapa tolol iblis nggak goblok lekap ge sedot itu naon tuh ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop sama kos gitu mah ibarat pariuk mah kekepas kos gitu mah jimbung besi mabok mabok we ganja yang ngarasa encan tentu aja tolol lu kos gitu mah sia dek dongeng kuah ka babaturan sia ai kitu mah geus sakali teh heulanan jaleng lengan atuh terus sakali asalnya kok bae heulanan ieu mah asalnya ngaranna ge di akhir zaman bergaul zaman modern nya zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan mumpung aya bae engke mah hese deui sia atuh teh nana ai geus. Oh, kita nata, ai ganja mau kan mahal. Kita nata hasibna ulah kena kaluar tutupan. Sorga, oh indah. Ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh. Waduh. Ieu pabrik nu aing kabeh. Garana ge mabok. Aya datang babaturan ngaudang. Aduh. Dek biru naik kapal dia jeung aing. Tuh, cak babaturan mah jadi kos kieu ya. Aduh, raga asal do kapal. Aduh. Isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah Apollo. Wah. Budak beki jero ya budak. Kage tutupan mah mabok sia. Cak setan teh eta kan babaturan sia nu ideologi. Nyana mah keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeuna. Eta teh hasil nginum bir jeung ganja. Atuh bantak naon jabirna aya keneh, ganjana aya keneh. Ya, atuh garana ge urang saideologi. Kudangkeun habak penta geus deudi penta degeng. Geus coba ge. Ayo guys, iya beren urutna, eta, kena setengah deui eta, tenggak kap, benernya, malam minggu kan ayeuna, ya guys, tak. Ganja. Kumamun aya polisi, bere polisi ya, api polisi. Nangkep orangnya lagi ganja.
geus wasieun mabok pas sudah sarwiti kadieu sia kadieu kadieu emang enak kadieu asup ka jero kamar kunci tidak ada siapa-siapa buga kutangnya geus teu ala lecrek setan dah. Terus urusan mangsa permanhiatan, urusan mabok kunyana, digoda urusan zina, urusan maling, pokoknya nu dilarang-larang. Nah ya, iblis datang belahan kenca. Masya Allah. Bayangkan kurang, sumpah iblis ndek cicing di jero agama nu lempeng nyahonya lagi. Bahwa agama nu lempeng, agama nu dipikari ku Gusti Allah, Islam. Sebab bahasa nage tadi la'aqaudanna lahum siratal mustaqim aya siratal mustaqim nyawana na agama nu dipikari ku Allah agama Islam berarti nya ieu kafir angas teu percaya takabur hatel siga mah percaya agama nu bener pangeran nu asli Allah bahasana la'aqaudanna lahum siratal mustaqim bahasana nyala konstituta aing dek cicing ngahalang-halang di tempat agama nu lampang nu bakal datang ke Allah nyahoan berarti Islam teh agama nu bener dipengkol-pengkolkeun kunyana Masya Allah sumpahnya na aing bakal datang di seluruh jihad latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim dikencak ujianana wala tajidu aktsarahum syakirin Gusti moal magian ke anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda dokeun coba ge hayang jauh anak Adam di mancanagara ku abdi bakal digoda ujianana moal kapagi nu iman ka Gusti nu iman ka utusan Gusti deuk diacak-acak ku abdi pohara jasa ieu